Sini be, masih karena Allah bakar kemah. Konten ya, lah. Sok mangga enggak. Lain kumaha isar kali orang langsung kali itu be. Langsung kali itu be. Langsung kali itu be. Sok Anu kobong. Mangga jeung ieu ngomong urang kobong sok. Ayo, ini bang, aduh ngarepotkeun ieu mah. Hapun geus tenang ieu bang. Aduh, katampi burungnya. Mohon. Aduh, abah menjadi katampi. Mohon. Eta bang. Ayo, Ceng, ambilin teh. Ayo. Nah, geus tenang, aceng geus tenang. Geus aya di Gula dikeun diambo kana balik yang mah soni begitu. Alhamdulillah. Aya bae milik mah dasar gerusim paceklik ya. Mana pemajikan dia mah monyong be harnak ai. Ieu kebeneran ieu. Malam ieu mah aya nu datang santri anyar masyaallah. Kebeneran aing teu ngerokok-rokok acan ieu masyaallah alhamdulillah. Dibuka lagi amplopna coba lah ningali. La ilaha illallah. 2000 Deres eta jelema budak masyaallah kumaha laurakeun nya. Majarna merendahar ku keusik. La ilaha illallah teu kieu teuing jelema. Dongna eta ho, jawara si eta. Ngerti. Masyaallah, muji gede ya aing mah masyaallah budak. Guys, ya sarkadi, kemana iya kamarnya di dia nya? Pada mata. Terus goreng-goreng ya dulu. Tuh, foto si segala. Nges di dia pokoknya mah. tuh lah. Betah kamar dong kieu. Baju kasuruh naon. Sugan emang pasantren dong mah beda dong kieu ye, Bang. Paling 2 minggu. Saminggu paling aing mah di dieu ye kumaha. Abah dek di dieu. Mau di pasantren ku cacing dek embung. Nges ulah ngalunya ka kolot mah nges pokoknya maceng di dia. Dua barangan ke jeung budak ya aya di dia. Tuh lah. Tuh. Yang budak leban. Duit, yo. Bulan dikeun ku abah yo. Sabaraha ye, Bang? Cukup dia setahun nya. Ayo mun bakal emet balik langsung, Bah. Bak 2 minggu barang gua udah tanggal naka dia balik dia geurah ku ieu nya. Oh, burung bah kitu mah. Geus kita lang ngomong bae kana aing nya. Lamun hayang balik ngomong bae telepon. Ngegrokeun teh tina saeng kumaha bae. Oh, gitu. Ya. Oh, burung hari kita mah. Lanjut abah naik balik burungnya ditinggalkan burung acing di dia. Waktu abah mah naik balik. Kumaha mah dia pan di ditu ngerangkak we pasti menungguan abah di ditu. Lain lima abah nitipkeun bae kana mamang ya. Ya anakku lah ieu kieu atuh pangdidikeun bae gitulah nya. Mohon insyaallah. Percaya kana pokona mah di dia nges mall aya nu kaendah pokona di dia bah, enak kabeh. Dia sarkadi lamun aya nu bebeja ka abahnya. Mun bah. Ya. Lain teh lamun ieu lamun aya milik naon kitu di lembur di mah musim naon bae bejaan gitu aceng hang ngadahar nu ngeureuna panjang sorangan di kobong mah. Kasapi mah loba keneh di ditu ampun dia pan jadi tuar ta. Oh, ke atas keneh lingkuar bah. Ata keneh ke awal dikirim. Bejaan nya. Geus burung hari kitu mah. Ya bang ngutus si Jarta tah ka dieu bawa kacapinya. Geus. Abah naik langsung balik ya. Abah naon ada bebah di jalan. Hampur ayo iya. Aduh. Mohon bah. Jika darang geus eta kulum. Ada banyak jalan. Aduh ieu geus kumaha dahareun bar nu are nu nyarasan teu balik ieu. Bongkar bae geus. Puluh nya aya di lokasi jeung ongong masukan. Kendaraan mah gitu. Urang bongkar di luar bae. Ayo san mamang bae mang. Ayo bawa urang kobong. Luar. Kolom. Cokot kebukan itu. Cokot kebukan.
Oh, ay na seorang. Ay na sampai kau, ay sila na kokobok yun. Padahal mga santri anyar kalau gerak kita kieu kitu meureunnya. Ieu can koros kita yang kokobok yun. Betah moal ainya di dieu. Aduh, iya bayinya ingeteun tekan ainya keadaan dong kieu. Aduh, kata anak aing betah, tak mau alat cari kobongnya. Ya pasti nama ini disiksa, ya santri anyar mau pasti nama. Aing mau melang laju nage. Dia mah ya kau yang biasa datang karevol bae. Terus kayak makan minggu hari mau ditong paling lah. Mbak enak tak anak ini nyampe mah. Kekuruan kayak tadi lemah. Aing bagian geus kuru, kira aku anak nek kuru di bawah waduh. Mbak enak itu cara nama. Bagus lah. Terus kali aing mengharap ke dia lah. Tahu anak aing sih kuruan doang boleh kah? Moga-moga menang seminggu makai di tong ieu bae. Itu kalau yang harus sekali ada bagus baru dong karena itu. Aduh, aing. Masa kamu laporan jalan nih mah, dorong.